Sugante sapi sarang anu ketemu lagi di channel saya. Kali ini saya berada di kandang sapi. Kandang sapi milik saudara, guys. Saya mau tahu proses pemerasan susu sapi, guys. Ikutin terus keseruannya. Meninggal. Mami sapi itu kenging seberapa liter? Ya tuh kumaha ya biasa nama kayak kita sekenging 5 liter. Tamu tilo di perasna, ayeuna nambah setengah 2 duka ya kan jawara. Sini itu ke bawah lihat na sini. Jangan lupa udah waktunya biasanya jam setengah kilo, jam kilo biasanya jangan ada telat kantornya. Oh ya, mereka di Shopee loh. Mononon. Jangan lupa sudah lepet ini. Dage tahu. Kabungurna teu panjang kan dage tahu Itu parabna. sapi mah. Makanan tambahan Oh, Makanan tambahan selain rumput ini. ya. Cerah. Sapi lah. Gaya. nanti orang gadinya. Bapak Aki mah kabungkur gaduge pan Bapak Aki tes kekiat. Pulangkeun kabungkur makan di koperasi. Terus nyarira. biasa dia we ngurusnya. Iya, we kalau mana jumlah di 12 mah di mah di jam 1. Si bungsu mah mandian, kami tes di sekolah. Kami iya nuju sek ngarit mah sareng ramana. Di tajong kantos, soca di tengar kantos. Oh, kosok anu nendang pas meres gitu ya. Nya atas tengah lahir kan mah galak ngawitana. Getek lah itu. Ai ka dituna mah nya. Biasa. Mohon nami lagi atuh salto.
kepenak, kotak di suguhan nu gaduh we susu. Di mana? Di Cianjur. Mohon. Ya si Wa pangagungna. Pangagungna. Nya putra si bapak, janten sarama sareng bapak sareng abdi teh. Cianjur. Aya di. Oh, Terus meras. diminyakan heula teh. Paslin. Oh, Di paslin. koperasi ngagaluh. Oh, di pasien digaluh ngagaluhnya. Di porosan. Paslin jangan namina teh itu. Jadi kamakan kan teh jantenan. Oh, eta. Kumantega aya, nu sok kumantega. Mantega kami bulu. Kang bolu. Rada lepet kene. Cuman takut tilu, mereka kira saja. Jadi kata yang jo ngada cau. Ngan rada ieu kene cauna kayak di bekal. Uyem di ditu. Suka pisang. Sugan teh sapi sareng nu kuncit teh sami. Seseorna nu rayagungan mah geninganna Ya. eta mah khusus kangge rayagung ngagaleuna teh. Khusus. Tah, tos rayagung diren deui, tos saep rayagung ngagaluhan deui ge pertengahan deui. Aya nu tilu sasi deui ka rayagung, anu genep sasi, we baraseran deui. Jadi gimana eta ieu? Sadinten 2 kali ngahasilkeun anak. Tariknya mencerna. Upami enggak ngalahirkeun mah tah nu eta Nya. wayah kieu teh sakieu. Oh, enggang ngalahirkeun mah. Seueur lebih seueur. Seueur. Upami enjing-enjing ieu pinuh. Pinuh pisan da nanti malam. 14. Ieu mah ning dieu 4 meter. Atas harami kan, sambil deui. Teh hampasnya makanan sampinganna bener. Oh, nampak dage tahu. Tahu apa? Tahu koneng. Tahu koneng, tahu Sumedang. Tahu goreng. Aduh wargi nih orang dia tanya muntah di itu. Lamun teh sok mun teteh teu ka dieu, urang teh buntu. Ah, terang. Orang kampung. Kamu pulang kan? Pan di Ciwidey asal mula bapak aki pan buntu terang aja. Anu di Ciwidey? Seapa bibi mah komacan pernah kan seapa anu pernah kali itu mah. Wah apong ngumpul. Seember gitu. Kita sambil pasasi. Kita
salapan sasi, sapi mah ada salapan sasi. Sapi mahnya sami sareng ieu. Dan jauh Jami. ngalahirkeun. Di rena di Persma di 7 sasi. 7 sasi. Karunya nya kok dieu. Pan supados kumawon. Dugi ka ngalahirkeun beneran tiasa diperes deui nya. Bro, salapan sasi lahir. Langsung peras deui. Ambil deui 7 sasi reren kitu, sapertos jalan. Minimal jam 5 kan 2 tahun nganengan teh. Ya. 5 sasi. Upami tos tiis mah haneutkeun heula supados haneut kuku. Jadi tos di bumi mah. Supados haneut. Ulah dugi ka ngagolak. Kami ngagolak mah kepecet na budak. Oh, ulah dugi kana ngagolak mah ditaharkeunna gitu. Mohon ke upami tos di bumi ke sonten Ya. misalkan sana TV. Ayeuna mah bade ngaleut mah ayeuna langsung pisah dia. Kayak pukul langsung. Walau sehatnya langsung. Saya langsung. Nasi dik murni dia mah tuh ayeuna naon. Susu, ada minum susu ini susunya. Ya, enak, nggak ada rasaan, nggak manis, nggak ini. Pulen ini mah. Susu fresh ini mau susu ultra. Iya. Susu fresh. Keluar lagi di situ. Tuh, Di susu yang di warung teh dari sini, Dek. Tuh, asalnya deh. dari si nenek. Tapi ayo makan tadi ku nenekna tadi kotakan. Belum dikotakan. Jelasan, teh mau eta kotak. Ini ibu nate deh, anu dia teh yang beli di warung teh susu kotak. Ya berdoa. Minum Bi. Waduh. Bibi minum susu langsung fresh. Ini ada darah. Enak, woi, mantap. Terus orot nyarira. Kemana euy? Ka kebon kan itu. Kebon Luput mohon. Ka kebon mohon. Kan itu jalan agung ka ditu teh ka kebon abdi. Mohon. Tapi di selama masak film bau, makanya isuk bau. Naon? Makanya susu sapi. Anyir teh kumaha? Anyir. Bau sapi nawe gitu. Nya sok kaang. Eta tahunna ge teh bauna naon teh nu. Bahasa enak ku Mang Asep, kadu botol agung eta teh ka dieu jeung istrina. Nya. Asal susu anu eta teh. Ultra. Ultra susu. Asa kitu nya gurih. Enak gurih. Enak gurih. Enak hanet aya hanet-hanet.